Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Kitab Safinah. Faslun nari ieu eta hiji fasal. Asbabus sujudi sahwi. Eta nya. Faslun nari ieu eta hiji fasal. Asbabus sujudi sahwi. Hari pirang-pirang sababna sujud sahwi. Arba'atun eta aya 4. Al awwalu ari anu kahijina tarku ba'din min ab'adis sholati eta ninggalkeun sawarehna tina pirang-pirang sawareh sunnah ab'ad. Dina ieu fasal ajengan musannif bade nyarioskeun pirang-pirang sabab sujud sahwi. Maksudna fi sholati dina naon tah? Dina salat. Ari luareun salat mah teu disunatkeun sujud naon? Sujud sahwi. Aduh urang poho can dahar, sunat sujud naon? Sahwi. Teu. Teu disunatkeun sujud naon? Sahwi. Ieu mah nu bersangkut pautan nu mana aya dina lebet netepan fardhon aw naflan. Netepanna mah bade netepan fardu, duhur, asar, magrib, isya, naon tah? Subuh. Aw naflan atanapi netepanna mah netepan sunnah sami, bade netepan sunnah, bade netepan fardu. Maka ku sabab eta jalmi ninggalkeun kana hiji perkara anu mana eta perkara pangkatna sunnat ab'ad, ditinggalkeun dah ku sabab ayeuna poho atanapi dihaja ninggalkeunana. Mang kunaon tadi henteu migawe netepan teh? Anu misalkeun. Ream tapi ngahaja we dinaonkeun? Ditinggalkeun. Nah sunat kin di akhir saat can aweh naon salam ngalaksanakeun kana sujud naon? Sahwi. Tapi sok sanaos eta jalmi henteu ngalaksanakeun kana sujud naon ge? Sujud sahwi sah netepanna asal syarat eta netepan nu ditinggalkeun teh secara dihaja pangkatna sanes ayeuna kalebetkeun kana rukun salat. Benten. Lamun saek ditinggalkeun teh dinaon? Dihaja. Mungkin urang bahas kapayuna. Sabab dina netepan lamun saek ayeuna ku sabab ninggalkeun secara dihaja atanapi poho aya 2 pangkatna. Mana hiji aya nu matak ngabatalkeun kana netepan. Punten pami secara dihaja ninggalkeunana. Sanes silap. 2 ku sabab eta ninggalkeun perkara dina eta netepan teh aya tapi teu ngabatalkeun kana netepan. Tah nu rek dimaksud dibahas ku ajengan musannif adalah ninggalkeun hiji perkara anu mana ieu perkara teh teu matak ngabatalkeun kana eta netepan. Salianti ayeuna pirang-pirang rukun salat anu sadayana aya sabaraha? 17. Benten deui lamun saek ieu mang tadi kunaon ayeuna teu maca Fatihah? Warga hoream. Nah eta mah naon? Teu sah netepanna. Halus teu sah eta mah. Margi eta mah surah naon?
Al-Fatihah diantawisna rukun salat adalah kalebetkeun anu mana wajib kudu dilaksanakeun tur diucapkeun dipigawe. Atasnya pantes dibahas dina masalah rukun salat eta. Sababna sujud sahwi arbaatun eta teh sadayana aya 4. Fal asbabu jam'u sababin maka ari asbab jamana tina lafad sababun. Sababun dijamakeun jadi lafad teh asbabun. Ngaran sabab wa huwa lugotan mungguh naon dah lugot ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Hiji perkara anu dijieun pelantara ila ghairihi kana liana eta ma ngaran sabab cek lugoh. Wa syar'an sareng ari ngaran syara sabab sueunon sabab cek naon cek syara ma yalzamu min wujudihi al wujudu li dzatihi eta hiji perkara anu teu meunang henteu tina ayana eta ma naon al wujudu wujudna ayana li dzatihi kana eta ma. Taskeun al awalu ari anu kahijina sabab sujud naon tah sahwi. Tarku badin min ab'adis sholati. Nu kahijina adalah ninggalkeun sawareh tina pirang-pirang sawareh sunnah ab'ad. Ae ba'din yakinan walau amdan cek tadi ninggalkeun salah sahijina kalawan naon yakin ieu teh perkara teh aya anu katinggalieun. Nah aku sabab poho aduh urang teh poho ngalamun. Tapi luar ti rukun naon salat. Nah poho. Kumaha dina rukun salat lamun seug hilap dina rukun naon salat. Urang tadi teh misal contona henteu ngaoskeun kana surah naon Fatihah da ku sabab poho. Allahu Akbar. Hilap bae mah gagemleng hate teh jeung emutan. Teuing mikiran naon. Teu kungsi lami ngaoskeun surah ruku we ti dinya. Oh berarti ninggalkeun hiji perkara kawajiban dina netepan rukun salat teh anu kedahna dipidamel mana nyata ngaoskeun naon surah Al-Fatihah da ku sabab naon ieu mah poho maka eta ge tetepkeun di akhir disunatkeun sujud naon sahwi atanapi leuwih ting rakaat mungkin dibahas ka payuna eta ge sami disunatkeun sujud naon sahwi. Ta ieu mah yakin eta jalmi teh ninggalkeun tapi luar tina rukun naon salat anu 17 teh walau amdan sok sanajan eta ditinggalkeun teh secara dihaja. Mang kunaon tadi teu ngalakonan anu misalkeun dina keur netepan teh asa katinggal salada ream boga kumaha tah teu batal netepanna mah ngan mungkin di akhir disunatkeun sujud naon sujud sahwi. Atuh nya sujud sahwi ke di akhir tungtungna tapi sok sanajan teu migawe kana sujud naon sahwi sah teu netepanna sah netepanna teu saesios. Da ieu mah pangkatna min ab'adis sholati tina sawareh pirang-pirang ayana sunat naon sunat ab'ad. Pan dina netepan teh aya 2 dina sunnah pangkatna. Aya anu sunnah hayat aya anu sunat ab'ad. Sunat pangkatna duanana ngan tina eta sunat terbagi 2 golongan aya nu hayat aya nu ab'ad. Manu anu hayat sapertoskeun ayana ngaoskeun pirang-pirang susuratan sabada ngaoskeun surah Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabada ngaoskeun surah Fatihah tuluy disunatkeun amin di dinya
tuluy ngaos surah naon susuratan anu katalar, maka ngaoskeun kana eta susuratan pangkatna adalah sunat naon, sunat hayat. Sok sanajan eta jalmi teu ngaoskeun kana susuratan rek nu panjang suratna mah bade nu pondok suratna mah langsung we ti sabak daprak ngaoskeun surah Al-Fatihah, tuluy eta jalmi teh ngaoskeun amin, tah disunatkeun amin ge sunnah. Tuluy prak mige ruku tah ditinggalkeun berarti ngaoskeun naon susuratan, saha netepana. Teu sia-sia saha netepana. Sok sanajan dihaja. Da eta mah pangkatna sunnah naon? Sunat hayat. Diantawisna. Tuluy nu kadua nu sunnah teh nu kalebetkeun kana sunnah abad. Kumaha sunnah abad? Sok sanajan eta perkara jalmi nalika keur netepan ditinggalkeun tah dihaja ditinggalkeunna teh bukan naon alasanna, nah kusabab hayang buru-buru, aya perlu atanapi hoream. Misal contohna saha netepana teu sasios. Mana sapertoskeun ayana ae tarki ba'din minal ba'dil wahidi katarkil kalimati minal kunuti allati sabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh sapertos kilah ayeuna. Dina mazhab Imam Syafi'i nalika eta jalmi netepan subuh saparantosna rengse tina ruku tuluy i'tidal tina rakaat kadua. Maksudna rengse tina rakaat kahiji tuluy rek nyampurnakeun rakaat kasabaraha kadua sateuacan sujud. Mazhab Imam Syafi'i disunnahkeun ti dinya ngaoskeun naon kunut dina subuh. Mazhab Imam Syafi'i sunat pangkatna tanpa terkecuali ena mazhab luar ti Imam Syafi'i sapertoskeun ena mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi mah teu disunatkeun kunut, teras we langsung sujud. Tah eta kunut nalika jalmi mazhabna mazhab Imam Syafi'i halus teu, maka wajib pikeun eta jalmi turut ka Imam Syafi'i hartosna teh kedah ngalaksanakeun kana doa naon kunut. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kami sareng seueuran berjamaah di imam seueurkeun lafadzna. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nah diantawisna. Tuluy we eta jalmi teh henteu midamel kana sujud kana naon teh tah kunut. Nah rek si imam rek si makmum rek netepana anu nyalira teh hartos diantepan fardu. Maka sateuacan ayeuna uluk salam eta jalmi teh anu keur netepan disunnatkeun prak midamel kana sujud naon sahwi. Paham teu? Ngan wayahna aya deui keterangan nalika jalmi ayeuna rek midamel kana sujud naon sahwi maka wajib ti dinya prak dina hate kudu diniatan sujud naon sahwi. Lamun saek ayeuna timbul masalah prak weh midamel kana sujud sahwi henteu diniatan eta jalmi kana sujud sahwi kusabab aya hiji perkara anu katinggalun poho atanapi dihaja teu diniatan longlang hatena langsung we pruk kudu pruk midamel kana sujud sahwi teu diniatan dina hatena kumaha tah maka netepan eta jalmi batal. Nah make batal sabab nambahan kana rukun dina sujud sahwi mah. Peryogi atukan tenan nalika ayeuna bade prak midamel kana sujud naon sahwi niatan dina hate sejak kaula midamel kana sujud naon sahwi kusabab aya hiji perkara anu katinggalun dina salat sapertoskeun kunut. Diniatan dina hate. Teu we teu dinaonan teu diniatan maka eta mah netepana jadi batal.
Atas teh peryogi tah kantenan. Walau amdan sok sanajan eta jalmi teh ngahaja ditinggalkeun teh sah netepana teu sios. Ngan ke ditungtung tadi teh di akhir maka sunat pangkatna kana sujud naon sahwi. Sok sanajan teu ngalaksanakeun kana sujud sahwi eta jalmi sah netepana teu sios. Da ieu mah pangkatna adalah sunnah naon abad. Kan sunat abad teh aya 7 di antawisna. Dan insyaallah keun urang bahas aya pasal santosna ieu. Pasal khusus bab abadus sholati sunat naon tah abad. Nah kartosna masuk aya kieu netepan lakin aya bahasan anu salajengna. Al-tsani fi'lu ma yubdilu amluhu wa la yubdilu sahuhu idza fa'alahu nasiyan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan aya manfaatul barokahna akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.